Kang santri, kahormatan santri teh, jati diri seorang santri teh aya dina kata di manana. Jadi santri akan sangat berharga. Santri akan sangat berharga lamun akhlakna sae. Lamun hormat ka guru sae, hormat ka sepuh sae, hormat ka saluhureun sae, hormat ka babaturan oge sae. Jadi lamun ayeuna tepang sareng tatanggi, sareng warga, sareng masyarakat nu saluhureun urang teh wajib ngahormat teh. Karena urang mah santri. Jadi ulah nepikeun ka ari elmuna alus, pinterna kacida ngan eta akhlakna aduh angkuh. Saeta mah ka batur teh ngarendahkeun wae, saeta mah ka batur teh nganggap bodoh, merasa diri yang paling pintar, eta nu jadi panyakit, anu jadi malapetaka jang jaman nu boga ilmu. Urang kumaha diajar, dibiasakeun akhlak urang teh sae nya. Sok aya jalmi akhlakna suur, pinterna kacida, tapi akhlakna awon, berarti ciri ilmu na teu dipake. Dalam ilmu na dipake pasti akhlakna ge sae. Atasnya tah kitu mun ti Bapa mah